Hah, ngopi biasa teh ngopi eta boga duit. Maha tuh iki mah euy boga duit mah. Nek nginjem ka saha? Si Acep wae gitu. Ah kan kamari kita dibayar kita bisa dibayar. Tuh, naon ngopi? Heeh. Lain kumaha caritana maksudna kumaha? Kamari ngawe eta dihapus maksudna kumaha? Ka urang dihapus. Aduh. Tengah Acep euy. Tuh nah kumaha sih lain babaturan terus sahib ieu teh atuh. Bener ya. Aduh kah dihapus kumaha ieu tuh. Naon maksudna sok? Bener. Heeh, dihapus ku naon? Jadi kieu. Heeh. Duh. Bener euy ngerahkeun kumaha pan babaturan geus santai we jeung urang mah tenang. Oke, bener nya. Sok dihapus-hapus juga lah sok kalau ka babaturan wae. Heeh, sok naon? Jadi hapus. Tuh gak duit euy, minjem duit lah tuh lah. Akan bae hapus deui weh nya. Hapus deui. Lah nikmat sore-sore kieu bagian kopi lah ya Allah kacida nikmat nah nih sore-sore kieu masih entuy biasanya sok ka dieu wah namanya nah jadi kan aya nah cerita cek cara asa usah carita itu imah sok caritana teh sedih aduh bahaya euy mah caritana bahaya jadi tadi orang panggil ya ai mobil tabrakan yang jelema ceger itu mobil jelema terus jelemana kaduruk maksudnya ada mobilna ieu teh kahuruan meledak meureun jelemana kaduruk terus ngagulugur ngagulugur teu lila datang pemadam kebakaran dibanjurkeun teh eta dibanjur teh bener eta karunya aya teh tapi eta na geus pae saneuna geus pae geus dibanjur tadi geus dibanjur goblok sih mah ngomong we hayang rokok jeung kopi mah nyai tak sagala terus tunjung sia